Tah jadi guys nu bieu teh urut ieu tah jadi urut bearing ieu urut bearing naon cik boga nama cenah urut mobil Toronton ari urang bada teu apal kerek ningali bearing nu kieu mah cik mana ieu urut naon nya leuwih apal lah maraneh pasti aya nu apal. Tangan enak urang judulan langsung video ieu teh nyaeta urang erek nyieun pisau sembelih dari bearing Toronton ieu lah gitulah cocoknya hade teu atawa judul naon cik maraneh anu alusnya tulis di iyalah di kolomnya di dinya tah tah. Enak urang lanjut we guys, urang buka heula sapertikeun kieu nya tah biasa lah sapertikeun kieu proses awal mah dibukakeun heula kitu lamun geus dibukakeun ayeuna diberek-bekeun engke lah kitu nya ieu teu as pisan euy aslina ieu mah gehel banget euy pokona mah bering teu as asli ieu mah beda jeung nu kamari-kamari ieu urang ngalempengkeun oge euy teu as pisan kitu nya memang isi geus rada hideung tapi keur beureumna oge ampun ieu mah kurang dina mekprekna oge euy pokona membutuhkan tenaga dalam urang pokona mengerahkan semua kekuatan yang ada urang nyieun ieu teh heubeul pisan jadi maraneh amat kudu nonton teh pikeun ka akhir soalna ieu heubeul pisan nyieunna oge kitu oge hampura bisi ieu video rada lila nya sekitar 5 menitan sabab pembuatan lagi heubeul banget pokona mah urang oge nepikeun ka kesang gede kesang leutik teh kaluar kabeh kan tapi urang hayang memaksimalkan cing hayang kumaha ieu akhirna hasilna kitu tai ari potonganna mah ieu teh niru tinu kamari hanya sedikit berbeda soalnya cara cek manehna teh anu kamarin memang cara nu diupload dengan cik urang teh bisa gitu tapi ulah disarwakeun pisan cenah saeutik we bedakeun oke cik urang teh kitu tah ieu proses demi proses nama guys sapertikeun biasa lajuan weh tak kitu ieu urang ge euy gusaha guhal gahel pokona mah saking ku teu as banget ieu mah bahanna gehel pokona mah cik urang oge nya tuh ieu proses dina palebah hareupna nya dikurang rada di pisan sabelah ganti posisi guys tah sapertikeun kieu tuh ayeuna urang kapal bah tukangna tah ieu mengeluarkan tenaga dalam urang ge nya mekperkan ieu teh langsung nyeun buntutna tah sapertikeun kieu lah dibulak-balik pokona mah heubeul pisan nyeun buntut nu kieu oge kurang teh biasana mah sok sakedeung ieu mah euy heubeul pisan pokona mah matak maraneh bisi boga bearing kieu sok kadiekeun pokona mah keren pisan lah hade pokona mah mantap surantap ieu mah pokona mah cik urang tah eta oge lah tah ieu tuh ieu proses ieu ge heubeul ieu masih keneh dina manual encan kasih jagur engke kitu soalna si jagur mah ieu ge geus talukeun cenah moal bisa urang mah cenah moal aya moal katanagaan cenah ayeuna nyeun ngabentukeun ngipisan kitu mah hawa cik urang teh bagian urang teh ayeuna bagian maneheun tah ieu bagian si jagur cik urang teh maneh bagian ngarapihan ngaberet-betkeun sapertikeun biasa tah ieu proses ngarapihanna mah antep cenah ku si eta diberebetkeun urang mah tinggal ayeuna ngagolosor-golosor munah minah seutik-seutik tah sapertikeun kieu tuh. Oke carita nama guys kieu kada kamari teh urang kadatangan babaturan urang ngaranna si Agung tah jadi cenah ieu panggieunkeun bedog pameucitan cenah tina ieu oke cik urang teh kitu ngan ari ongkosna sabaraha kumaha engke cik urang teh eta masalah eta mah soalna urang can puguh kitu jadi henteuna ngah langsung urang teh diprosesnya soalna urang era euy si eta mah pokona mah sobat karib urang pokona babaturan deukeut era urang henteu langsung nyumponan teh mata ku urang diheulakeun kitu tah ieu sapertikeun kieu nya gitulah proses nama alias carita nama tah ieu geus tereh anggeus dina proses pembentukan tinggal sedikit sentuhan leugih ieu bagian si jagur tah tuluy lalajuan lah kumaranehnya nepikeun ka akhir oge ulah poho engke di akhir seperti biasa penilaian jempol oge harus sampai jempol sukuna cik urang oge tah ieu tunggu beres dina proses pembentukan nyata cing tebak kumaneh tapi ulah di-skipnya omat pokona mah tebak bakal jadi kumaha cik ieu tah ieu urang rapihan deui make si ieu tah make gurinda nya tuluy dirapihan pokona mah sapertikeun kieu tah ayeuna pokona mah depan belakang we tukangna rapihan hareupna rapihan oge dina proses ieu teh proses pembentukan ke bentuk yang asli lah sabab tadi mah nya dina dipek-prek mah sih kene mentahannya 30% mah bisa we katebak lah bentukna ngan dina proses ieu tah anu akhirna mah bakal katingali pisan tentang bentukna tah ieu palebah tukangna sapertikeun kieu tuluy tah ayeuna urang lanjut karena proses herangkeun sapertikeun biasa lah moal lila dina ieu mah geresel-geresel sapertikeun kieu bolak-baliknya pokona mah kenca katuhu digesek-gesek sapertikeun kieu anu akhirna mah sing nepikeun ka kinclong sing nepikeun ka herang sing rapih pokona mah nya hareupna oge omat sarua eta oge di naon diseuketan tas sapertikeun kieu dikenyang oge di luhur ka handap pokona mah ieu intina mah kenca katuhu ayeuna lanjut karena proses si hamplaseun bagian si hamplas si urang ge make urut walah dan nu anyar mah seukeut teuing angkana yang herang mah kudu anu geus rada luwih si hamplasna ieu ge ulah anu kasar teuing nya tah sapertikeun kieu tuluy bolak-balik enak urang lanjut karena proses penyipuhan urang sipuh heula pokona mah bentukna geus katingali nya kumaraneh ge kumaha tah geus katebak ayeuna urang jahit lah hanclomkeun seperti biasa kana cai jampe pokona mah mantrana mah teu disebutkeun bae da geus menang ngajampean caina ge eta mah geus hideung kitu tingalikeun kawak eta mah caina ge ulah lalawara caina lamun geus proses ieu mah sapertikeun biasa urang lanjut kana proses naon ngagelisan tena urang gelisan heula sapertikeun biasa make hamplas susun nya dina proses ieu urang moal lila teuing soalna ieu video lila teuing karunya maraneh bisi nunutan lalajona
atawa nu kalah amek-amekan akibat lila teuing. Nya nuhun lah maraneh geus lajo kana video ieu nepikeun kana titik anu ieu oge komo geus mere penilaian mah tah ieu hasil akhirna mah sapertikeun kieu urang disepil. Tah kana caikeun heula ngarah leuwih jos. Nah, ieu hasil bentuk akhirna tuh mantep teu. Lamun cek maraneh ieu alus kada bisi pohonya tah nuhun lah geus salajonya. Yuk nuhun.